Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kalayan pitulung Allah urang sadayana tiasa kempel di ieu tempat anu maksudna ngayakeun pangeling-eling kana diisrokeun sareng dimirajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Miraj ieu aya sangkut pautna anu raket jeung masalah keimanan umat dina waktu eta. Jalaran ku ayana peristiwa Isra Miraj eta kaum muslimin pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi goncang kadudukanna. Tapi pikeun jalma anu imana keker condong kana karaguan serta terbalik deui kana jalan hirup nu mimiti. Komo deui musuh-musuh Islam digunakeun kesempatan eta kanggo mangruhanang tangan kana kabeneran kana naon anu kajadian anu dialami ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maranehna nyebarkeun fitnah anu ngaragragkeun martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majar anjeunna tukang tipu, tukang bohong, penyihir sareng sajabana. Tapi saenyana peristiwa Isra Miraj eta ngandung pengertian jeung pembelajaran pikeun manusia dina khususna. Ngeunaan persiapan hubungan antara sesama manusia. Nu mana peristiwa-peristiwa eta seueur gambaran atanapi tamsil narika Rasulullah diisrokeun jeung Mi'raj eta. Oge persiapan ngalaksanakeun hubungan antara makhluk manusia jeung halikna Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta nu dipirantahkeun salat nu 5 waktu. Jadi para saderek sadaya, sasi Rajab ieu sasi bersejarah nu mana diisrokeun sareng dimirajkeun junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma anu Islam serta Islam wajib percaya kana diisrokeun sareng dimirajkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Umpamana urang teu percaya berarti urang geus kaasup jalma anu kafir. Dauhan Allah dina Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Artina Maha suci Allah anu entas ngeunaan abdina tina hiji peuting di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu sakurilingna ku kami berkahi berkat kami perlihatkan ka maranehna di antara ayat-ayat kami nu mana manehna maha ngadangu serta maha uninga. Para saderek sadaya kaum muslimin wal muslimat dina sajroning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu kira-kira 2 jam lamina Rasulullah mendakan kejadian anu araneh di antawisna. Kanjeng Nabi mendakan jalma anu moe pare poe eta panen poe eta keneh. Kanjeng Nabi tumaros ka malaikat Jibril. Ari ieu naon hartosna he Jibril? Malaikat Jibril ngajawab, ieu teh jalma anu sok daek jihad di jalan Allah. Dina saterasna Kanjeng Nabi ningali jalma anu keur disiksa ditinggangan sirahna ku batu dugi ka bareulah sareng garetihan. Tapi anehna saparantosna ditinggangan sirahna teh cager deui kitu bae saterasna.
Kanjeng Nabi tumaros ka malaikat Jibril. Saha maranena he Jibril? Walar Jibril. Ieu teh umat anjeun sok talangke kana salat fardu. Dina perjalanan saterasna Kanjeng Nabi ningali jalma nu keur ditaranjang nganukur di carawat. Bari ngaemaman jukut anu cucukan buah zaitun anu pahit serta rahak neraka jahanam. Kanjeng Nabi tumaros ka malaikat Jibril. Saha maranena he Jibril? Walar Jibril. Ieu teh umat anjeun nu sok nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Gusti Allah teu nyiksa maranena tapi manehna sorangan nu nyiksa dirina. Saparantosna kitu, Kanjeng Nabi ningali jalma nu keur ngariung kencah di eusi daging, aya nu tos asap, aya nu atah keneh serta bau busuk. Tapi anehna anu di dalaharna teh daging atah ari daging asap mah diarantep bae. Kanjeng Nabi tumaros, ari ieu naon deui hartosna he Jibril? Walar Jibril. Ieu teh jalma nu sok parantos laki rabi tapi masih keneh kalayapan. Ngahiji sareng jalma anu sanes hakna sare bebarengan serta tukang palacuran. Dina perjalanan Kanjeng Nabi ningali jalma nu keur mungutan suluh. Terus dipungutkeun nepi teu kajungjungkeun. Kanjeng Nabi tumaros, ari ieu naon deui he Jibril? Walar Jibril. Da ieu teh umat anjeun nu sok meunang amanat tapi tara ditepikeun. Para saderek sadaya, seueur gambaran Gusti Allah tingalikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Sajabit dicaritakeun di luhur. Para saderek sadaya, oleh-oleh nu pangpentingna nalika Rasulullah diisrakeun sareng dimirajkeun nyaeta ulah sok ninggalkeun salat nu 5 waktu. Umpamana urang sok ngerjakeun urang bakal menang pahala, tapi umpamana urang sok ninggalkeun urang bakal menang dosa. Rupina sakitu anu kapihatur simkuring kurang langkungna simkuring nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka juara peserta Pildacil nyaeta Ujang Goriz anu parantos nyampaikeun sejarah Isra Sineran Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira anu janten orang tuana bangga teu ningali kitu? Insyaallah bangga ningali putrana alit keneh parantos jeung celang. Bapak Ibu hadirin sadaya kaum muslimin wal muslimat, urang lajengkeun karena puisi perjuangan anu bade dihaturkeun ku Ujang Najid sareng Ujang Saiful. Waktos dihaturkeun ka Ujang Najid sareng Ujang Saiful.